Kiai Haji Zainal Mustofa. Kiai Haji Zainal Mustofa saurang ajengan di Tasikmalaya, Jawa Kulon anu gugur sabot ngalakukeun pemberontakan dina mangsa pendudukan Jepang. Pamarentah RI ngangkat anjeunna minangka pahlawan nasional dina genep November 1872 ngaliwatan serat kaputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64 tahun 1872. Kiai Haji Zainal Mustofa gelar di Desa Cimrah, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya dina Warsi 1888. Pendapat sanes nyebutkeun anjeunna gelar Warsi 1801 sarta 1807. Ti pasangan Nawapi sarta Niratmah sawaktu alit keneh namina Umri sarta sebalikna ti pasantren getos nami janten Hudaemi. Sajaba meunang atikan formal di sakola rahayat, anjeunna diajar ageman ti segala rupa pasantren di Jawa Kulon anu ngajantenkeun anjeunna ngabogaan pangaweruh ageman anu lega sarta maher bahasa Arab. Di antarana pasantren Gunung Pari salila 7 warsi, pasantren Cilenga Sangaparna salila 3 warsi, pasantren Sukaraja Garut salila 3 warsi, pasantren Sukamiskin Bandung salila 3 warsi, serta pasantren Jamani salila 1 warsi. Dina 1827 Kiai Haji Zainal Mustofa ngadegkeun pasantren anu mangrupi cita-citana. Pasantren anu didirikeun dina min Pasantren Sukamanah anu tempatna di lembur Cikembang Girang Desa Cimerah, ayeuna lembur Sukamanah Desa Sukarapi, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya. Nami Sukamanah mangrupi nami pamasihan ti jami anu ngawakafkeun taneuh pasantren kasebat. Sababaraha warsi saterasna warsi 1833 Kiai Haji Zainal Mustofa ngagabung kana organisasi anu didirikeun ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari Nadahatul Ajengan NU sarta diangkat minangka wakil rois syariah nu cabang Tasikmalaya. Zainal Mustofa mangrupi kiai anom anu berjiwa resolusioner ajengan ngagem atikan anu sifatna non kooperasion henteu palai damel sami kalawan pamarentah Belanda. Sacara terang-terangan anjeunna ngayakeun kegiatan anu ngabangkitkeun sumanget kabangsaan serta dawang ngalawan kependudukan pengjajah. Ngaliwatan khutbah-khutbahna anjeunna nu sok narajang kawijakan politik kolonial Belanda. Balukarna dina 17 November 1841 Kiai Haji Zainal Mustofa sareng Kiai Rukiat ti pasantren Cipasung, Haji Syirod sarta Hambali Syafi'i ditewak pamarentah kalawan tuduhan geus ngawisuna rahayat kanggo ngabarontak ka pamarentah Hindia Belanda. Aranjeunana ditahan di penjara Tasikmalaya sarta sapoe saterusna dipindahkeun ka penjara Sukamiskin Bandung. Anyar bebas dina 10 Januari 1842, tapi sabulan saterusna ditewak deui sareng Kiai Rukiat kenging tuduhan anu sami sarta diasupkeun ka penjara Ciamis. Pamarentah Jepang anu ngagantikeun kakawasan Belanda di Indonesia Maret 1842 ngalepaskeun Zainal Mustofa kalawan harepan manehna tiasa ngabantuan Jepang, tapi anjeunna kalah kang ngingetkeun para panganut sarta santrina yen pamisme Jepang ngakukeun picilakaeun ti imperialisme Belanda. Anjeunna oge nampik ngalakukeun seri kerei nyaeta masih han anjeun ka Kaisar Jepang kalawan ngabungkukeun diri 80 derajat saperti ruku jero salat ke arah sarange medal gawena disebat dianggap saluyu jeung pituduh Islam. Kantos dina hiji upacara di lapang Singaparna, para peserta anu diondang ka asup Kiai Haji Zainal Mustofa dipaksa kanggo ngalakukeun seri kei di Bandung todongan parakarang Jepang. Sadaya peserta upacara henteu kawasa nampik margi nyawa anu kaancam. Kenging Kiai Haji Zainal Mustofa kalawan teges nampik sarta anger diuk kalawan tenang. Alatan gawena ngabalukarkeun kategangan antawis pangawasa Jepang kalawan Kiai Haji Zainal Mustofa sarta para panganutna.